Tuluina nu kudu anu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi teh sawarehna wasu'alul malakaini, pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat. Munkarin tegasna malaikat munkar, wa nakirin jeung malaikat nakir. Taya alasanna da sebenarnya mah munkar wa nakir teh keur jalma-jalma anu meunang azab, anu meunang siksa di alam barzahna gitu. Tapi ai keur jalma-jalma nu iman mah lain munkar nakir ngaranna teh. Jadi disebutkeun Syekh Syekh Nawawi wa inna masumia hadanil malakani bizalika. Pastina diberengaran itu dua malaikat teh bizalika kungaran munkar wa nakir li annahuma ya'tiyanil mayyita bisuratin munkaratin, karena sanyanyana itu dua malaikat teh datang gitu ngadatangan mayit kalawan bentuk anu pikasieun, kalawan bentuk anu dipikangewa, kalawan bentuk anu wah serem gitu. Jadi we di ngaranan munkar nakir. Fa inna sifatahuma, maka sanyanya sifat itu dua malaikat teh annahuma sanyanya itu dua malaikat aswadani eta anu hideung duanana, ajraqani tur anu bolotot duanana, anu bolotot gitu duanana naon ayunuhuma dua panona, kakudrin nuhasi seperti kasetrol dina tambaga, maksudnya seperti tambaga anu dibeuleum gitu. Naon beureum panon mangmahna socana teh cenah beureum gitu. Jeung bolotot keur jalma-jalma nu kafir ya teh itu keur jalma-jalma anu memang meunang siksa di alam kubur. Wa fi riwayatin kalbarki dina hiji riwayat mah kalbarki seperti kilat gitu. Waswatuhuma jeung ari sora duanana karrodi seperti bentar. Sorana teh gitu. Rek teu ngagebeg kumaha atuh ayeuna datangna ge socana teh sakali ngiceup teh siga kilat. Sorana seperti bentar gitu ngaguludug. Urang ayeuna keur di sorangan di imah aya guludug tarike geus reuwas. Komo keur sorangan di alam kubur jeung aya sora anu seperti bentar gitu. Yahruju anu kaluar min afwahihi matina pirang-pirang bahamna itu dua malaikat kanari saperti seun. Biya dikuli wahidin eta tetep dina leungeun satiap sahiji min humati itu dua malaikat mitrokun eta gegendir min hadidin tina besi. Jadi sifatana dina hiji riwayat saeuseun mah kitu. Dua malaikat teh eta nyepeng duanana teh nyepeng gegendir itu nya di pananganna teh. Anu disebutkeun tina besi. Lauduri babihi aljibalu lazabat. Lamun mah eta gegendir digebugkeun ditakolkeun kana gunung kuma lazabat maka hancur eta gunung. Sedangkan material gunung jeung urang teh teu keneh gunung. Komo meureun ditakolkeun ka urang nya eta gendir teh. Dina hiji riwayat aya deui cenah dina hiji riwayatin dina hiji riwayat biya di ahadihima eta tetep dina panangan dawa dina leungeun salah sahiji ti itu dua malaikat mirzabatun eta gegendir anu sipatanana lawi zatamaa lamun mah ngumpul gitu alaiha kana itu mirzabah ahlul mina ahli mina maksudna apa nalika ibadah haji pan aya nu ngariung di mina eta tah jalema anu keur di mina ngariung gitu rek naon ngariung teh naon ngariung rek ngangkat eta gegendir kuma maakuluha maka moal mindahkeun maranehna kana itu gegendir saking meureun beratna jeung gede tong ditakolkeun kitu mah nya kitukeun ditahankeun oge orang nyecep gitu. Atuh anu aya di Mina jamaah haji mun urang ningali di nu
TV gitu ya. Keur dimina eta sakumaha lobana jelema rek ngangkat cenah ieu gegenirna cenah moal kabawa seueur dina hiji riwayat. Tapi eta duana eta teh sifatan keur dina nalika nyang hareupan jalma-jalma anu doraka itu. Jalma-jalma anu kafir. Wa huma lil mu'minina at-ta'i'i wa ghairihi ala sahihi lakin yarafaqani bil mu'minin wa yakulani gitu. Tayek ieu mah mun pas nyang hareupan teh jalma anu iman, anu taat gitu. Wa huma jeung ari itu dua malaikat lil mukminina pikeun jalma nu mukmin atau itur anu taat wa ghairihi jeung liana jalma nu mukmin anu taat maksudna mah para wali, para suhada gitu para nabi. Ala sahihin netep ala sahihi netepan hadis anu sahih. Lakin tatapina yarafaqoni eta mikanya lemah lembut itu dua malaikat bil mukmini ka jalma anu iman. Beda cenah ka jalma anu iman mah teh siga bentar sorana teh. Ya kalau saur dina hiji riwayat mah lemah lembut gitu. Wayakulani jeung ngucapkeun itu dua malaikat lahu ka itu jalma nu mukmin iza wafaqo di mana-mana ngakuran lil jawabi kana jawaban gitu. Jalma nu mukmin sarua ditanya jalma nu mukmin pek teh pas nalika ngucapkeun itu jalma nu mukmin teh akur ya pertanyaan jawaban teh beres kabeh gitu. Maka malaikat eta ngucapkeun kumaha naumatal arusi kudu sare anjeun naumatal arusi sacara sarena jalma anu pangantena maksudna mah sare juga jalma anu pangantenan ai sare jalma anu anyar panganten bana eta nu dianti-anti teh bang maksudna mah dina pada bungahna gitu sok sare dina kayaan bunga. Jadi jalma anu mah dina hiji riwayat santos dicaot teh geus bisa seperti sarena naumatal arusi kalawan sare jalma anu pangantenan gitu. Wayan haro jeung nyentak itu dua malaikat wayan haroni jeung nyentak itu dua malaikat al munafiqo ka jalma anu munafik wal kafiro jeung ka jalma kafir. Wakila jeung dina hiji riwayat al mu'mina ka jalma anu mukmin mah al muwafiqo anu ngakuran lahu kana itu pernaon teh jawaban teh eta disebutna teh naon mubashirun wa basirun. Jadi lain mungkar nakir deui ka jalma nu mukmin mah tapi mubashir wa basir gitu. Basir mubashir gitu. Lain mungkar nakir. Aya mubashir wa basir mah jalma anu mawa kabar gembira, jalma anu ngabubungah gitu. Jadi datangna dua malaikat teh hariwang jelema mukmin mah da sidik datang nage ngucapkeunana geuningan lemah lembut gitu ya. Untuk nyentak sote ka jalma anu munafik jeung ka jalma anu kafir. Wa amal kafiru wal mukminul asi falahu ma'mun karun wa nakir. Tah wa amal kafiru jeung anapun ari ka jalma anu kafir wal mukminu jeung jalma anu mukmin al asi anu maksiat palahuma maka eta tetep itu dua malaikat itu tetep pikeun itu duaan jalma kafir anu jeung jalma mukmin anu maksiat ya munkarun wa nakir. Takir jalma nu kitu mah munkar wa nakir udah datang ge atuh sorana ge teu pikeun ka siga bentar gitu. Ieu teh apa da zalika Syekhuna Yusuf fi Fathil Qadir Al-Murid. Ieu teh lain pendapat kuring saur Syekh Nawawi tapi ieu teh cenah apada tos maedahkeun dalika kana itu keterangan nu bieu disebutkeun tentang dua malaikat saha Syekhuna guru urang sadaya Yusuf nyata Syekh Yusuf fi Fathil Qadir Al-Muridi tina kitab Fathul Qadir Al-Murid. Jadi eta sifatan dua malaikat teh. Dua malaikat mudah-mudahan we atuh eueuh munkar nakir teh keur urang sararea mah tapi ayana basyir mubasyir teh nya. Mudah-mudahan jadi orang teu keung atuh di kuburan keur mah di kuburan teh sorangan bejana mah poek geuning nya alam barjah teh. Datang anu kitu wah geus we urang ge beuki ngagebeg gitu nya. Da anu lemah lembut mah datang teh. Oge naon cenah tadi
dilegakeun gitunya, dicaangkeun alam kubur nate oge datang anu ngabebungah, datang malaikat anu ngaumah tangtuna urang henteukeun gitu. Mudah-mudahan teh eta salah sawios perkara anu kudu dikanyahokeun, diimankeun, jeung ditekadkeun gitunya bahwa eta teh bener sakabehna anu diucapkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sahijina urang kudu yakin, kudu ngabenerkeun jeung kudu nyaho kana ayana siksa kubur, kanikmatan kubur jeung dua pertanyaan malaikat anu dina hiji sisi mana namina teh munkar nakir. Eta tilu nya. Tangke aya saterus. Wal ba'su terus wal harsu. Untuk ditamatkeun sisina mah ya gancangan tengahna nya supaya hayang dibaca kege orang syafaat gitu. Naon ari ngaran syafaat oge tina hiji naon tina hiji keterangan mah syafaat Kanjeng Nabi teh lain hiji tapi aya 20 na kurang langkung gitu. Syafaat pikeun jalma anu kieu, syafaat pikeun jalma anu kieu beda-beda ngan urang lalaunan we bari sisina bari jeung tengahna tah sementara mah sakitu we heula tepikeun ka wasu'alul malakaini munkarin wa nakir gitu ya. Oke, terusna wal ba'su wal harsu wal qiyamah wal has. Kayak pembahasan ieu tina syafaatnya. Anu nya urang encan pernah kaji nya ke urang syafaat teh naon ngaranna? Bentukna kumaha? Ti Gusti Allah Subhanahu wa taala aya syafaat, ti Kanjeng Nabi aya syafaat, aya nu khusus ka Kanjeng Nabi teh syafaat teh, aya nu khusus ka Kanjeng Nabi, aya anu bisa ku salian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing aya manfaatna wallahu a'lam bishawab ilaihi marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.